masih keneh aya waktu hari kedua hari katilu oge ari libur mah meureun nya disempetkeun waktu teh urang teh keur naon, keur silaturahmi, gunakeun mangpaatkeun hirup teh ari deket-deket teuing mah nya jeung kolot atau jeung dulur, antara lemur jeung lembur tah ieu lemur babakan salam. Lamun itu di seberangna lemur dungus gede, aya makam keluarga engko di ditu teh nya jeung pun uwa anu can di tepian jarah ku urang teh bari silaturahmi sakalian. Lainna naon, mangpang melengpeung libur nyempetkeun waktu keur silaturahmi, moal matakeun mutuskeun tali silaturahmi, matak megatkeun rezeki nya moal aya ti di mana oge kitu eueuh ti dituna jeung eueuh peribahasana. Malahan mah silaturahmi teh manyangkeun tali rezeki, rezekinana mah rezeki berkah kahirupan, panjang umur, berkah kesehatan, berkah segala rupa we lah naon nu dirasa kitu. Tah kajaba lamun urang ngabaran anu jauh cukup ku HP, cukup ku via informasi media HP gitu sepertikeun kitu. Lamun ari deket-deket teuing mah sok we sampeurkeun urang teh naon salahna meureun bungaheun rek mawa barang bawa rek teu barang bawa. Nu penting mah urang manyangkeun tali silaturahmi jeung keluarga aprokan. Memeh nu jauh oge nu deket heula, kajaba lamun nu jauh mah meureun urang geus siap jeung bekal-bekalna. Sakitu we TTR mah. Ulah poho manyangkeun tali silaturahmi kajaba jalema anu geus mung di silaturahmian. Geus we nu kitu mah. Teu kudu ditanyakeun oge, da ditanyakeun ku urang oge. Moal aya balasanna mah lamun eueuh balasanna nya geus we urang teh cicing ka era-era. Sakitu we TTR.